Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita Payung Pulas Hejo Lukut. Mangga atuhnya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita Payung Pulas Hejo Lukut. Kiki ngalange sisi jandela. Hordengna bangun ngahaja disingkapkeun. Meureun ngarah laluasan nyawang kaluar. Di luar geus mimiti pras-pris, hawana nyelesep kana awak. Lalaunan jandela ditutup, paromana marah-mah. Pikeun Kiki mah hiji kauntungan. Boga hareupan beuki badag hujana. Beuki loba nu make jasana. Kiki cingogos sisi dipan. Awakna didepongkeun. Lalaunan ngangsrot ka jero. Bersin sababaraha kali. Kekebul nyelesep ngadupak irungna. Geus kapanggih gura-giru bijil. Leungeun katuhuna pageuh ngekekeuweuk payung. Jimat hiji-hijina titinggal jenat bapana. Bapana teh tukang ngangkutan runtah di komplek imahna. Keur anteng ngorehan aya ibu-ibu ngagupayan. Mamawa runtah dina karanjang. Runtah dapur jeung runtah plastik sok pirajenan dipisahkeun. Cenah ngarah gampang misah-misahna. Dina runtah plastik aya payung butut lawana sarorowek. Tapi rangka beusina alus keneh. Eueuh nu potong-potong acan. Ngagurilap herang. Sup diasupkeun kana roda runtah. Datang ka imah nitah. Kiki sina menerkeun payung ka Mang Oma. Ukur sajam ngadagoan. Payung geus bisa alus deui. Lamakna ku Pulas Hejo Lukut. Kadinakeun bapana remen gering. Saban minggu kudu we ka dokter. Cek dokter. Akibatina kekebul runtah saweuna mah. Kena panyakit paru-paru. Kungsi dokter nintah bapana sina opname. Namun kusabab eueuh waraga teu kacumponan pisan. Ngan saukur bisa check up nepi ka nilarna eta si bapa. Kapaksa Kiki kudu nyiar kipayah mantuan emakna. Lah-lahan ngamangpaatkeun payung jadi ojek payung. Boga adi tilu kaasup dirina meujeuhna perlu waragat sakola. Ngandelkeun indungna moal picikupeun. Nyapoe ieu Kiki mimiti peres sakola. Pangjurung ti pamarentah pikeun nyieuskeun wabah nu keur narajang. Barang mukakeun panto, cihujan nyebrot kana awakna. Tiris-tiris maksakeun ngalengkah. Hujan rada raat, tengah hiuk teuing angin ge. Ari hujan mah masih ngecrek. Kiki tengah-tengah ka jalan, ukur simpe. Jalma-jalma pada ngararingkeb. Sasarina mah saban mulang sakola, Kiki miyang ti imahna. Rek indit ka kota, indung jeung adi-adina mah pada apaleun rek indit ka mana. Tapi ayeuna mah kusabab sakola pere bisa ti isu keneh. Cara ayeuna mana nganterkeun ku panetep bari mapatkeun bunga. Rada hariwangeun sabenerna mah da Kiki keur teu sehat. Aya ngingsrek bersin malah jeung batuk.
jaba awakna rada haneut. Tapi da dicaram indit ku indungna ge hese. Pajar teh moalna naon? Pan beas tos erep cenah. Nya kapaksa wae indungna ngidinan. Poe kamari bebenangan-anangan 20.000. Kuduna mah bebenangan 40.000. Ngan ku si Udin direbutan wae langganana. Kapaksa ngelehan embung riributan. Keun we rezeki mah moal pahiri-hiri ieu, cek dina pikirna. Kiki hebat lempang mapaigang nu engkena bras ka jalan gede. Kurang leuwih ti 1/2 jamna nepi ka alun-alun. Keur jongjon lempang aya nu ngagerawan. Pareng direret. Nyawe Dani geus nyampak. Tuluy baradami ngabagi tugas di sabuderen pasar jeung terminal. Bring muruk pasar. Ari Kiki mengkolkeun lengkahna ka terminal. Patali marga pabuis. Pagawe kantor jeung pagawe pabrik bareng kaluar jam gawe. Jalma-jalma lalumpatan sieunun kahujanan. Kiki luhaloho ka unggal pangkalan sugan aya nu butuheun jasana. Kiki nanawarkeun ka unggal jalma nu ditawaran godeg. Soloyong deui bari mawa lungse. Awakna asa beuki teu ngareunah. Tapi dalah dikumaha. Sugan kudu rada jauh. Cek Dani jam sakieun pagawe depag bubaran. Di jugjug nyamos deui we. Datang kaburuan kantor geus ngajajar mobil jeung ojek online. Nu kaluar ti kantor marake masker. Langsung narae kana kendaraan. Lang Kiki ngahuleng. Borong geus gede hate. Lempang deui pateah panungtungan keurentesna. Hujan ngecer keneh. Anjok ka hiji mall. Kiki ngajanteng di palataran. Teu pati rame. Tayohna sarieun ku wabah nu keur mahabu. Komo pamarentah geus nyarankeun tong kaluar imah. Payungna bu, cek Kiki basa nempo aya saurang nu kaluar ti mall. Ieu cenah. Kiki mikeun payung. Manehna ngijiclik ti tukang. Tak-tak jeung beteung kana suku mah jibreg malah rancucut. Daekan cek si ibu. Muhun bu, pamit teu kieu mah abdi moal tiasa sakola. Teh mal Kiki. Si ibu teu loba nanya deui. Nu dituju geus teupi. Si ibu ngusiwelkeun duit 20.000. Buru-buru Kiki nampanan. Kancang mulangan. Pek weh jang hidep leuwihna cenah. Kiki asa-asa narima kanyaah ti jelema anyar pinanggih. Tapi da cek emana oge teu meunang nampik pangasih ti batur. Eta rezeki ti Allah. Asal ulah urang nyusahkeun batur. Kiki nuluykeun deui lampahna mapayan jongko. Beki burit kaayaan beki rame. Kawas nu teu sieun ku wabah virus jalma teh. Saban panggih jeung jalma make masker, aya nu make sarung tangan sagala. Kiki huleng jentul hareupeun toko sembako. Ti korokna elok-elokan. Ngarasakeun awakna ting sariap. Aya ibu-ibu rebo ku babawaan kaluar. Ras ingetan kana carita tatanggana kudu ngumpulkeun kadaharan saloba-lobana.
toko jeung pasar bakal tutup akibat aya sasalat virus anyar. Kabeh jalma kudu ngampi salila 14 poe. Kasuk manehna ti poe kamari sakolana pere. Lain teh hayang teu ngarti kana kaayaan. Pikeun kulawarga pantaran Kiki. Mun teu gawe moal bisa dahar. Poe ayeuna geus ngawelas toko di Srogogan. Walasan jalma geus make jasana. Duit pamerean geus diteundeun dina saku calanana. Kiki kacirilung se sabab can kararaban sangu ti isuk. Jaba awak asa beukiting sariak. Keur teu ngarenah awak jaba kahujanan. Atuh beuki parna. Keur teu ngarenah awak jaba kahujanan teh sukuna asa jingkrung. Meh teu bisa dilengkahkeun deui tapi inget duit can kacekel. Kiki ngagoloyoh kana bangku bari panonna mah nempokeun ka palebah jalan. Keur kitu aya mobil eureun. Hiji lalaki ngagupay tina jero mobil nu kacana ti ditaekeun. Gancang Kiki nyamperkeun. Teteh lamenta dijajabkeun ku payung murut toko sembako. Ku Kiki dibikeun payungna. Numikeun duit teh bareng jeung bersin murah kana awak ka Kiki. Geus kitu mah ngaleos ka jero toko. Wanci tunggang gunung. Hujan ngecrek keneh. Kiki tonggoy mapai-mapai komplek nu sepi muru. Ka imahna. Lempangna jumari jeg. Awakna asa beukiting sariak. Bersin teu eureun saja jalan. Eureun sakedeung ngadon ngaluarkeun duit tina saku calana kusiwelkeun. Dihitung bolak-balik. Poe ieu meuni lumayan. 60.000. Alhamdulillah. Geuning Gusti Allah teh teu oleh masihan pitulung gerentesna. Poe kamari Kiki bisa mere ka mana nambahan meuli beas. Saparapat cilencang maturan lengkahna. Ujan oge bangun anteng taya pisan tanda-tanda arek raat. Nyeh Kiki imut antep naker melongkeun Cihujan nu ngareclakan. Tina sela-sela Cihujan Kiki nyiptakeun kulawargana keur nungguan di imah. Di tengah imah adina nu tiluan keur aranteng. Nu hiji momobilan, anu kadua jeung nu katilu aranteng silih eleg bari saleserian. Tangtu keur nungguan Kiki jeung indungna nu keur babantu di dununganana. Kahayang mah Kiki harita meuli dahareun ku duit bebenangan poe ieu. Keur manehna jeung adi-adina. Tapi tangtuna bakal kacoceng. Meureun engke moal bisa nambahan deui meuli beas. Nambahan meuli payung. Meuli jas hujan supaya awakna kabuleun teu rancucut teuing. Meuli masker jiga batur. Ketang meuningah heulakeun nu perlu heula. Pikiran Kiki ngacacang. Jegoh-jegoh batuk. Sirahna nyanyauteun. Awakna beukiting sariak. Tiris. Geus karasa teu kuat nangtung jeung awak geus ngarasa kacida tirisna. Lempangna di alonan. Dadana renghap ranjuk muringis. Lengkahna bangun gejet. Gek diuk heula dina emper toko bari nyiuhan. Duit bebenanganana didedetkeun kana jero saku calanana. Payung dibukakeun jung nangtung lempang lalaunan. Ayeuna mah maneh mayungan uingnya cek hatena. Bari nyekel payung pageuh pisan. Keur jongjon
lempang aya awewe tengah tuwuh keur lempang hujanan. Geuwat disampeurkeun. Bangun atoheun ditawaran payung teh. Tapi cenah teu mawa duit. Basa tepi ka sisi jalan tempat pangeureunan beus. Sawios Bu, cek Kiki. Eta awewe teh nganuhunkeun. Kiki ngagidig deui lempang aya lalaki nuturkeun manehna. Tapi henteu dipalire. Kalah terus kawas nu ngageroan. Kiki bet ngarasa sieun. Kuragiru lumpat. Terus di indungna tepi ka imahna. Indungna ge geus aya. Kiki titah geuwat mandi. Terus di baluran kayu putih. Indungna nyadiakeun dahar jeung lauk hayam. Beres dahar dibere obat flu ku indungna. Awahing ku cape meureunan Kiki saret menit tibra. Basa hudang ngadenge azan asar ngalang laung. Geuwat ka dieu, Ki, cek indungna. Kiki geuwat namperkeun, manehna olohok nenjo indungna keur ngitung duit. Lain duit leutik da bareureum. Mani loba. Kiki hayang nanyakeun ti mana eta duit. Tapi teu wasa. Kaburu kagagas manteng. Ujang, aya nu ka dieu tadi lalaki ginding naker. Cenah ieu keur Ujang nganuhunkeun. Tadi ibuna dianterkeun kana pangeureunan beus. Basa Kiki tuntas nyaritakeun kajadian poe ieu. Indungna katenjo carindak-dak. Angin Gusti Allah nu Maha Asih. Males kahadean Ujang, cek indungna. Di luar hujan can raat. Sorana kawas rek mapakan sora recok di imah Kiki. Recokna taan kaperluan, kabutuh jeung kahayang. Nu salila ieu ukur dina impian. Payung hejo lukut namprak di juru imah. Kawas nu nyaksian kabungah dununganana. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Comro anu ngeunaan carita Payung Pulas Hejo Lukut. Panginten dinu dongengan ieu nya kapala wargi nya sareng Sim Kuring tiasa nyandak makna tinu arti dongengan nu nembe Ujang paparkeun nya. Aya kahadean, aya keagungan tinu sifat ieu budak gitu nu bisa ditenjokeun ka arah urang. Misalkeun tinu ngojek payungnya, aduh ya Allah eta budak meuni soleh. Teu acannya di keluargina nuntos di punten ditilarkeun nya, dikintunkeun ku pun bapana kan ayeuna mah si budak teh jadi tulang punggung keluargina gitu. Tiasa dicandak lah ieu teh hikmahnya dibalik carita dongeng ieu gitu. Keagungan manehna nya kebaikan gitu, kahadean perilakuna di manehna eukeur gawe geuningan kengingkeun sambil nyalarian artos dinu ojeganan teh geuning nya teu sadayana tiasa lah nyandak hal-hal nu sifatna ieu teh sepele padahal urang teh lamun ngalakonan ge cantang teh di posisi eta. Janten kahadean nu aya pikeun dinu dongen ieu urang tiasa candaknya saalit-alitna pimolah ti urang bakal balik deui ka urang deui. Pokona hal-hal anu sae bakal balik mikeun ka urang deui kitu. Atanapi nu teu sae oge bakal balik ti urang deui kitu. Duka eta teh istilah karmatonan. Tapi nya Sim Kuring bisa nalatarkeun ieu teh nya nyandak maknana nya eta
hal anu paling letik lah gitu geningan tinu dongengan ieu dicandak teh gitu pamirsanya nya kitu punten pamirsa bilih simkuring aya kalepatan kakirangan dinu maparkeun carita dongeng ieu hapunten nyuhunkeun dihapuntennya sakali deui nya simkuring ge kaleresan nuju diajar gitu sambil tiasa diajar engke ngadongeng anu sanesna langkung sae deui gitu tiasa ngahibur palawargi muhun atunya nya sakitu pamirsa simkuring bade pamit lah bade istirahat kaleresan simkuring tos aya padamanan di luar itu hatur nuhun tos ngadukung simkuring dugi ka ayeuna sing sarehat nya ka palawargi tur sing digampilkeun sagala urusanana gitu hatur nuhun supportna like-na sadayana subscribe na oge mugi ieu aya mangpaatna pidongengeun teh selain ti hiburan tapi aya hal positif sudut pandang anu bermakna tiasa dicanak gitu mangga atuhnya ke pamirsa wilujeng istirahat simkuring pamitlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.